cek aing ieu mah nya, cek aing gitu oge. Sia teh hirup teh kudu someah. Someah teh kudu pilih-pilih. Dek anu beunghar, dek anu sangsara, kudu someah dasar wajah lemah ari sia. Lain ieu mah unggal panggih balieur jeung ngabalieur. Miceun banget jeung miceun banget tepuguh dosana. Sia teh lamun dek sompong mah ieu miceun duit kali-kali mah awurkeun ku sia di tengah jalan. Lain ieu mah hayo we babalieuran. Ulah sok kitu hirup mah ieu dasar wajah lemah. Sanajan kanu sangsara ge kudu someah. Da modar mah sia digotong, teu digorolongkeun, komo jeung ditajong mah. Saumur ti leutik nepikeun ka kolot kieu aing mah can pernah neuleuh jelema atawa jelema modar nguburkeun sorangan. Ulah sombong. Didinya kudu apal. Naon gitu? Aya 3 hal di dunya anu teu dipikaresep. Naon? Kahiji, otak kosong. Kadua, omong kosong. Katilu tah dompet nu kosong. Nu dihina, nu disepelekeun, nu direndahkeun, ka dieu kumpul. Ingat, dunia berputar. Ayeuna maneh diremehkeun, dihina, diinjek-injek. Siapa tahu isuk pageto hirup maneh bakal sukses. Jeung jelema anu ngahina maneh, nu ngarendahkeun maneh, nu nyepelekeun maneh, hirupna sangsara bahkan bakal butuh bantuan maneh. Bener teu? Baledageun. Kumaha lur? Panasnya ningali aing senang. Kesalnya ningali aing tenang. Ye, aing nu dipikiran ku sia. Sia nepikeun karela mati-matian ngajatokeun aing, sedengkeun aing baik-baik saja. Hakang. Baledageun. Sok aya paribasa. Awewe mah kudu pinter dangdang. Samene ku salaki diselingkuhan. Dengekeun. Tong boroning urang ye anu ciga buntelan bekok ieu, anu ciga muning depan. Sekelas artis ge nu sakitu cantik, nu sakitu mulus, nu sakitu glowing. Eueuh tapak-tapak perang ya dina bitisna ge. Anger we tempo salakina riwayatna resep selingkuh mah ye diselingkuhan. Sabarana diselingkuh mah panyakit, kecuali eureuna teh lamun hirup sangsara. Cek terus aja. Aduh, bener teu beledageun. Lamun henteu nyaho eusi hatena aya saha, sah henteuna kudu nyaho eusi jerona cigah kumaha. Henteu beledageun. Aduh guys, kuat panasnya cuaca. Pan di langit ada matahari, di bumi loba nu iri, nempo sukses kapanasan, nu diteang kagorengan, ameh aya bahan omongan. Baledageun tak kusia. Repo. Tidak tah. Kabener aya si Uce euy. Cek. Biasa urang geus dipipir, geus meuli gorengan, aya nu ngomongkeun Uce sia. Cukup tahu aja, jangan pakai toge. Komo lamun digoreng mah bisa jadi goreng gehu. Komo lamun make cengek mah well lada. Nah, si meuni ka bolak-balik wae tadi. Nah, si itu bolak-balik wae. Boga lalaki arareueuh. Saingan bolak-balik si eta. Ai TV kabeuli ari hutang diangkat. Cek. Nah, barang meuli teh mereka diakut ku sorangan. Heueuh nyeta ieu anu ngakutana ngan saurang da kan supir hungkul jadi we ku urang dicokotana. Aduh, beli kulkas oke si eta. Ku aing mah ayeuna hutang lagi tapi engkau ya. Aduh, seneng sih kepanasannya. Hirup mah diajar ngarumasakeun kana kasalahan sorangan. Ame hirup sorangan henteu asa aing pang benerna.
Paladageun. Mending keneh kulit hidung tapi hatena bodas daripada sia kulit bodas tapi hatena hidung. Paladageun. Dengekeun Asia ontohot. Lamun hayang neuleu sifat awewe Asia deuleu we warna kutangna Asia nu dipake. Lamun warna beureum berarti wanian. Asia lamun warna biru berarti otakna ambisius. Lamun warna koneng berarti cerewet. Komo lamun make warna hideung mah Asia montong daek. Kadaul eta teh. Usabab mumuhnya seuh jadi hoream kateu kotor. Kitu Asia aduh bener teh. Paladageun. Montong sok ngaku jago, ari sakirana masih keneh wani di kandang mah. Bagong. Ari nafsu gede. Ari tanaga eueuh. Tempo hayang, kos entog, kos. Ai tempo di ladangan. Dasar. Dengekeun besti. Ari hirup ulah era jadi jelema teu boga. Da Allah mah can pernah ngomong ye bahwa surga keur orang kaya. Bener teu? Paladageun. Keun ayeuna aing dihina ku maneh, disepelekeun ku maneh, da meureun kudu kieu prosesna. Tapi deuleu lamun engke aing hirup di luhur, sudi aing kudu wau deui jeung maneh. Paladageun. Arepen cigah cicingan tukangan mah ngomongkeun harepen kai nganggap besti ditukangan sia sulit ati ditukangan sia sulit ati paladageun tak sia. Cek, Meli. Cek, kemana nya? Iya, kela. Anjir. Si eta deui mana ting meuli bakso 2000. Sajolang udah. Anjing. Naon, Cek? Wow. Biasa meuli bakso beri beuteung. Samaran. 2000-an we. Cek, omah teh asinan cing loba. Kehelan pawel sia mah. Eta kecapna rada lobaan. Cek, eta salaki tambahan deui atuh. Oh, atuh kehelan bawel. Ini parah nih. Cing lekong omat. Cek, ayeuna tambahan deui urang mah deui samuan. Atuh sia teh teuleum mah sakalian meuli 2000 perak teh nya saloban awar sama. Ini parah nih. Iya, lau sugan. Ayo. Yeay! Nuhun, Cek.